Samun qatilun muhbitun lil amal. Ari ngamanis-manis dina ibadah teh artina maksakeun manis dina ibadah eta teh leuwih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang di udara urang ngalajenkeun hansaderesan Minah Husaniyah anu parantos kakantun manggulang-gulang. Hapunten ka sadayana sareng pidoana mudah-mudahan simkuring tiasa istiqomah dina ngadares ieu deresan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa judihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi rabbil ajmain. Wa ila arwahi jamil qulubul muslimin muslimatin wa sallallahu ya baina ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa jarina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu hadratil mu'allif hadal kitab wa sunnati ashabihi wa nafa'ana bihi min ulumina ya Allah ya rabbal alamin. Syulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahdzar sareng kedah sieun anjeun min daqaiqir riya'i tina pirang-pirang lembut-lembut naria samar-samar naria. Haupan karana sieun min dia'il ujuri tina kasia-siana pirang-pirang ganjaran wa zulmatil qalbi sareng poek hate. Wa min daqaiqir riya'i sareng eta tetep tina sapalihna pirang-pirang samar naria istikhlaul ibadati ari ngamanis-manis ibadah. Qala parantos ngadawuh saha sahibul wasiyati anu ngagaduhan wasiat. Samun qatilun ari istikhlaul ibadah eta racun anu maehan. Muhbitun anu ngalebur lil amali kana amal. Walawala syuhudu du'apai jeung lamun henteu ari nyaksianana pirang-pirang anu lemah ta'zima maqamihim kana ngagungkeun makomna du'afa ing danasi mungguh manusia bisa haril layali kalawan nyaring dina pirang-pirang peuting al kamilati anu sampurna eta maujud mastatau mangka henteu mampu ieu du'afa kabeh sahro lailatin kamilatin kana nyaring dina peuting anu sampurna padlan sumawona andawami sahari tina langgengna nyaring peuting. Waqad ajma sareng teman-teman parantos rempug saha ala arifuna jalmi anu ahli ma'rifat kabeh ala anna min alamatir riya'i kana sanyana eta tetep tina sawarehna ciri riya istihla ala ibadati aya ngamanis-manis dina pirang-pirang ibadah. Li'anna nafsa karena sanyana nafsu eta la tastalidu henteu ngarasa enak ieu nafsu al ibadata kana ibadah illa in wafaqat angin lamun metuhkan atawa akur naon hawa nafsu. Walau annaha jeung lamun sanyana nafsu eta kholasot lesot ieu nafsu minal hawa tina hawa la sakola mangka pasti berat naon alaiha kana nafsu. Wa minha jeung eta tina sapalihna daqaiqir riya al amalu ari beramal lillahi ta'ala karena Allah ta'ala wali syai'in akhara jeung karana hiji perkara anu sejen. Qala parantos ngadawuh saha sayyidi dunungan
kaula Abdul Qadir Ad-Dastuti, tegasna Syekh Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu taala, alaika netepan anjeun bi ikhlasil qasdi, kana ngaikhlaskeun maksud tujuan lillahi taala karena Allah taala, wala tatahawan jeung ulah ngagagampang anjeun fi zalika dina itu ikhlas, watardo sareng ridho anjeun bitalbisi nafsika kalawan nyalirukeunana nafsu anjeun, alaika ka anjeun patahlik mangka sabab rusak anjeun, ka ayakuna sapertos yen bukti naon al-ba'itsu anu ngajurung laka ka anjeun fi fi'lil ibadati dina migawe pirang-pirang ibadah, eta amro ini dua perkara, panin kahiji anu ruksak, wabakin jeung anu langgeng. Wahada jeung ari ieu al-ba'its laka pipil ibadat amro ini eta min as'abi turukiriyai tetep dina sapalihna leuwih hese-hesena pirang-pirang jalan ria alal mubtadiina ka jalma anu ngamimitian kabeh, li'annahu karana saanyana ria eta yusabbihu nyarupaan ieu ria alaihim ka mubtadiin, atau maksudna saliru samar ieu ria alaihim ka mubtadiin, wa ya'suru jeung hese ieu ria, wa yu'assiru jeung ngahesekeun ieu ria alaihim ka mubtadiin al ikhlaso kana ikhlas minhu ti jalma, bihila pirai kalawan perbeda ria al mujarrodi anu wungkul ria gitu, fainahu maka saanyana ria eta yufhamu bisa dipaham ieu ria bi adna ta'amulin kalawan leuwih rendah-rendahna ngangen-ngangen. Qala parantos ngadawuh ieu Sayyidi Abdul Qadir, walau golaba jeung lamun ngelehkeun naon al-baqi anu langgeng alal fani kana anu ruksak, bahwa mangka ari golaba eta riaun ria, wa qaulu ba'dihim jeung ari dawuhan sapalihna ulama ida golaba lapad ida golaba di mana-mana ngalindih ngelehkeun naon al-ba'itsu anu ngajurung al-baqi anu langgeng kana mangka aya naon al-hukmu hukum lahu pikeun ba'its eta innama huwa pastina ari ba'its eta pihaqil awamili tetep dina hakna pirang-pirang anu migawe, aladina awamil kabeh layak diruna anu henteu kawasa henteu mampu aladina ala suluki toriki kana ngambah jalan, amaman anapun ari jang diru anu kawasa ieu siman ala suluki toriki kana ngambah jalan minal ulama'i nyaeta pirang-pirang ulama al amilina anu ngamalkeun kabeh kana ilmuna, eta pala yusamahu mangka henteu dimumurah daun bimisli dalika bangsana itu suluki torik, wa misalul pani jeung ari contona anu ruksak wal baqi jeung anu tetep langgeng nu tetep maksudna eta ayakuna yen aya eta laka pikeun anjeun ingda amirin dicaketeun raja aw mu'dhamin atawa jalma anu diagungkeun naon hajatun pangabutuh, badzalikal amiru jeung ari itu pamarentah awil mu'dhamu atawa anu diagungkeun eta yusolli keur salat ieu amir al jum'ata kana salat Jumat au geroha atawa salian di Jumat fi shofil awali dina jajaran anu awal au fi makanin ma'rufin atawa dina tempat nu dikanyahokeun
bihi kalawan ieu makan. Fatajadahidu mangkat tuluy sungguh-sungguh anjeun fi sholati dina salat ila janibihi kana arah-arahna atawa deukeuteunnana eta amir litahsula supaya hasil anjeun murodaka kana perkara nu dikarepkeun ku anjeun minhu teh eta amir la litu adia lain karena supaya nyumponan anjeun al faridota kana fardu fidzalikal makane dina eta tempat alatil kasifati natepan kana eta sifat. Wa minal ma'lumi jeung eta tina sapaeuna nu dikanyahokeun annal ba'isa ari sanyana anu ngajurung ala dalikal amali kana itu pagawean eta huwa ari itu ba'is eta zakal qasdul awalu itu pemaksudan anu awal la qasdu ittaqi umuri sholati lain ngamaksud ngayakinkeun pirang-pirang perkara salat. Wa qad ajma'u jeung teman-teman geus para ulama ala anna tauhidal qasdi kana saenyana nauhidkeun pamaksudan eta wajibun anu wajib liyaj'alu supaya jadi ya kaum kabeh lahum pikeun kaum kabeh hamman kana tujuan wahidan anu sahiji muta'alliqon anu cumantel biwahidin kalawan anu sahiji la yasummu henteu bau-bau atawa henteu memper-memper teu mirip-mirip ya hamman wahidan min tauhidil haqqi ta'ala tina nauhidkeun Allah anu haq ta'ala mahaluhur Allah roihatan kana ambe-ambeuna. Wa minha jeung eta tina sapalihna daqo ikriya al ibadatu ari ibadah bi qasdi taqarrubi kalawan maksud taqarrub migawe bakti min hadratillahi ta'ala tina hadrah Allah ta'ala fa inna zalika maka saenyana itu ibadah bi qasdi taqarrub eta kal amali seperti barang gawe bi ujuratin kalawan buruhan. Qalu ngadawuh para ulama wa hadhil illatu ari ieu elat alasan eta akhfal ilali pangleuwih samar-samarna pirang-pirang alasan. Warubama tarko jeung terkadangan naik saha sahibuha anu ngagaduhan illah ila qaribin kana deukeut min hadratillahi ta'ala tina hadrah Allah ta'ala. Wa yuqalu mangka diucapkeun lahu ka sahibuha irji naon irji lapat irji balik anjeun lasta lain anjeun eta min ahliha tina ahlina ibadah innama ahluha pastina ari ahli ibadah eta man jalma ya budu anu ibadah yasiman Allah ta'ala kal ta'ala imtisalan karena anut nurut li amrihi kana perintahan Allah wa wafaan jeung nyumponan biwajibi haqihi kana kewajiban hak Allah ta'ala. Wahdar min daqaiqir riya anjeun kedah sieun tina lembut-lembut naria maksudna samar-samar naria. Jadi di naria teh aya anu salalamar. Anjeun kedah sieun karana sieun tina tersia-siana ganjaran, hartosna teu meunang ganjaran. Jeung poekna hate. Tina sawarehna samar-samar naria teh nyaeta ngamanis-manis dina ibadah. Artina dipaksa-paksakeun manis dina ibadah. Ari asli amis dina ibadah mah bagus. Ngan lamun maksa-maksakeun manis dina ibadah ta eta teh tina sawarehna samar-samar naria. Sapertos urang ngahormat tamu, ari ngahormat tamu teh bagus. Ngan lamun maksa-maksakeun ngahormat tamu ngayak-ngayakkeun nu eueuh belaan nganyuk ngahutang
kulantaran hayang ka alam ku tamu teh hayang kapake ku tamu teh kapan eta teh ria. Qala sahibul wasiat nyaeta anu ngarang ieu kitab samun qatilun muhbitun lil amal. Ari ngamanis-manis dina ibadah teh artina maksakeun manis dina ibadah eta teh leuwih ibarat racun anu mematikan bisa ngalebur kana amal. Walau la syuhudu doa pai lamun seug teh mah henteu ningalina orang-orang anu lemah kana ngagungkeun makomna mungguh manusia ku cara nyaring peuting kalawan sampurna sakabeh peuting nyaring dipake ibadah mangka pasti moal mampu orang-orang anu lemah eta nyaring ti peuting anu sampurna sumawana ari sakabeh peuting mah dawam nyaring peuting geus moal mampu. Jadi pangna ayeuna bisa nyaring peuting terpangkat duafa orang anu lemah eta teh pedah ningali kana makom mungguh manusia. Tah eta geus keuna kana ria deui wae samar-samarna ria teh palebah dinya. Maqad ajmal arifun teman geus rempug orang-orang ahli ma'rifat kana saenyana tina sawarehna ciri ria teh nyaeta ngamanis-manis dina ibadah. Maksakeun manis dina ibadah. Liana nafsa kana saenyana ari nafsu mah moal ngarasa ngareunah dina ibadah teh. Kecuali lamun petuk muapakot bertepatan akur jeung hawa nafsu. Eta akur jeung hawa nafsu mah moal marasa ngareunah pait we nu aya moal ngarasa enak gitu. Taina kari-kari ngamanis-manis dina ibadah berarti aya sesuatu anu akur jeung hawa nafsuna. Walau annaha khalasat minal hawa lamun seug teh mah saenyana nafsu salamet tina hawa maka pasti berat kana nafsu. Moal ngarasa manis ieu gitu. Tapi sakali deui ari manis dina ibadah mah bagus. Ngan lamun maksakeun manis dina ibadah tah eta aya ria anu terselubung, aya ria anu samar. Ade ulah gagal paham ya. Bahaya. Jadi lamun ayeuna ngarasa manis dina ibadah mah eta mah padol ti Gusti Allah. Rahmat ti Allah, kurnia ti Gusti Allah. Ngan lamun maksakeun manis, nah eta di dinya kahade. Aya ria anu terselubung. Wa min hatina sapalihna ria anu samar teh al amalu lillahi taala beramal karena Allah taala jeung karena sesuatu anu sejen. Qala Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti ngadawuh Sayyidi Abdul Qadir Ad-Dastuti rahimahullahu taala alaika bi ikhlasil qasdi kahade anjeun kudu sieun kahade anjeun kudu bisa netepan hartina istiqomah dina ngaikhlaskeun tujuan karena Allah taala. La tatahawan bidalik ulah ngagampang dina masalah ikhlas. Jeung anjeun kudu ridho bitalbisi nafsika ku nyalirukeunana nafsu anjeun ka anjeun. Tangkena patahlik mangka jadi ruksak anjeun lamun henteu hati-hati. Lamun henteu istiqomah dina ngaikhlaskeun tujuan karena Allah jeung ngagagampang lah masalah ikhlas mah mangkewe tah bahaya eta. Oke anjeun bisa-bisa bakal ridho kana nyalirukeunana hawa nafsu ka anjeun. Jadi ruksak we ka dituna. Kaya kunal baisul kafi fil ibadati seperti anu ngajurung ka anjeun dina migawe ibadah teh naon
Sabab eta aya dua perkara anu ngajurung kana daekna ngalaksanakeun ibadah. Fanin kahiji anu ruksak. Kadua anu tetep. Anu terus-terusan. Wahada min ashabi turuki riya ta ieu teh pang sulit-sulitna perjalanan riya ka golongan mubtadiin kawas urang komo. Li anahu yusabihu alaihim sabab eta teh nyalirukeun artina nyamarkeun matak pahili gitu ka golongan mubtadiin jeung ngahesekeun ka golongan mubtadiin ngaikhlaskeun dina eta amal ti golongan mubtadiin. Beda jeung riya anu sawaksana riya, sawungkulna riya eta mah bisa dipaham. Kalawan leuwih rendah-rendahna, leuwih handap-handapna ta'amul ge bisa kapaham eta. Seperti urang ngaji Quran gitu tah upama teh mah hayang ka alam ku manusia, ku pada manusia geus ebreh eta mah riya. Geus teu kosi dipikiran deui ge. Emang riya eta mah. Kala ngadawuh anu ngagaduhan wasiat. Walau golabal baki lamun ngelehkeun anu tetep kanu ruksak. Bahwa riyaun eta teh riya. Wa qaulu badihim jeung ari dawuhan saparihna ulama di mana-mana ngelehkeun anu ngajurung kana tetep kana hukmu lahu mangka hukum eta teh mangka hukum pikeun anu ngajurung kana tetep innama huwa pastina eta teh anu ngajurung teh eta teh fi haqqil awamili dina hakna orang-orang anu beramal nyata jalma-jalma anu henteu mampu kana ngambah jalan menuju kana ridona Allah. Amaman yakdiru ala sulukit tariqi anapun jalma anu mampu kana ngambah jalan menuju kana ridona Allah nyata ti golongan ulama amilin eta mah pala yusamahu bimisli dalik henteu dimurahkeun ka sabangsana eta anu geus ngambah jalan mah. Wa misalul pani wal baki ari contona anu ruksak jeung anu tetep teh nyaeta ayakuna laka ingda amirin. Seperti anjeun teh aya disagedengeun ratu atawa disagedengeun jalma anu emang diagungkeun. Aya pangabutuh ka eta ratu, pangabutuh ka eta jalma diagungkeun teh. Tari eta ratu atawa nu diagungkeun teh keur salat Jumat atawa salian teh salat Jumat dina jajaran awal. Aupi makanin ma'rufin atawa dina tempat nu dikanyahokeun. Tah terus anjeun teh sungguh-sungguh dina salat menuju kana arah-arahna si eta amir. Supaya anjeun bisa hasil nu dimaksud ku anjeun ti si eta amir. La litu adial faridah lain karana nyumponan kaparduan. Jadi orang menuju kana jajaran awal contohna pedah si amir aya di jajaran awal atau jalma nu diagungkeun aya di jajaran awal tah tujuan urang kana jajaran awal teh lain nyumponan kana kaparduan atawa kana pasunatan tapi hayang hasil maksud we gitu erek ngomong gitu erek barang penta ka si eta amir ka eta jalma nu diagungkeun teh latih lekasipan kawa tan geus ngajiri geus kaciri tah anu ngajurung karena pang ngudag jajaran awal teh gitu lain karena kaparduan tapi aya tujuan anu sejen. Wa minal maklumi tina salena dikanyahokeun saanyana anu ngajurung kana eta pagawean teh nyaeta tujuan awal teh ya. Lain tujuan ayeuna ngayakinkeun urusan salat. Waqad ajma'u jeung teman-teman geus rempug para ulama saanyana nunggalkeun tujuan teh eta wajib supaya jadi kaum-kaum pikeun eta kaum-kaum teh
aya tujuan anu tunggal anu patali kalawan anu tunggal. Jadi henteu bau-bau nauhidkeun hak Allah Ta'ala. Jadi aya tujuan sejen anu terselubung, anu henteu bau-bau karena nauhidkeun Allah. Itu nyata aya tujuan nu sejen salian ti Allah. Wa min hal ibadah bi qasdi taqarrub, tina sawarehna ria anu samar teh nyaeta ibadah kalawan tujuan ngadeukeutkeun diri ka Allah. Fa inna dzalika mangka itu ibadah bi qasdi taqarrub eta teh seperti amal kalawan tujuan ganjaran. Qaulu ngadawuh para ulama wa hadhil ilah ahfal ilah. Ta ieu elat teh ieu alasan teh eta pangsamar-samarna mang pirang-pirang alasan. Waruwa matarko terkadangan naik darajat jalma anu ngabogaan eta elat kana deukeut jeung hadrah Allah Ta'ala, bisa naik berhasil nepikeun kana hadrah Allah Ta'ala. Tapi kadituna jucungna payuqalu lahu irji, itu dibahasakeun ka eta si sahib teh jalma teh, balik anjeun lasta min ahliha, maneh lain ahlina ibadah, lain ahlina taqarrub. Inna ma'aluha pasina ari ahli ibadah mah nyaeta jalma ibadah ka Allah Ta'ala teh karena semata-mata anut ka Allah we, anut kana perintahan Allah jeung nyumponan kana kewajiban hak Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.